jadi dina sah ieu anu sok babarengan jeung sim kuring Haji Muhaimin Haji Mamin Cikupa material putra abadi maot keur peuting kula ngalayan ka ditu maot teu muriang deui meuli kitab memehaol bareng jeung kula ka Jakarta ka toko kitab jeung Pak Haji Agus malah jeung Ibu Haji di meuli kitab terus pada haul ngalayan ka Cikarang bareng jeung kula bareng teh lain sakadar bareng samobil bae Kemis malam Kemis teleponan keneh dek diajak ka Serang eueuh masalah kamari ge ka Jakarta keneh balanja sesuai jeung kebutuhan anjeun datang penting jam 11 ka imah lihat sirah rada nyesek dipencetan eueuh masalah dipencetan keluar ke sal dik salat isya antun ka cai 2 meter deui meureun ka cai kedebruk gerak-gerak teu aya langsung dah mautna pertama deui teh sudah ya Allah ya Rabb kukula titah dibawa ka dieu ari keputusan kula bae jam 11 tak jeung undangan jam 11 tapi dititah bawa ka dieu urang nyolateun di dieu patali nyana milu ya pan ngabangun material aju ngomong nyana hayang ngaji di jero majelis bebe haul teh sababaraha kali ke batas haul mah jagana deuk ngaji di majelis di jero di dieu deket CS lah Haji Pendi engke ge ngarembet eta jadi aya gaji di jero sababaraha kali badag tadi pas mulai baca sholawat breh masya Allah aya nembongan tur inget ka omonganana tas hawal badet ngajina di jero majelis tadina di ditu bae ngaji di imah mimitina ngaji jeung almarhum Haji Zainal terus kapila ngaji tah sababaraha kali ngomong ke tas haul dek ngaji di jero majelis kejadian seperti itu tah masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ramah lan lamun ambalang ya si wong
Fagoda maka nugal fagodahu maka nugal ya si wong ing sued nisfain ing paroro halam maka halal ya karone nisfain kahalaya karne nisbae walau abana lan lamun misaaken yasiwo minhu saking said udwan ing anggahota bijarhin muzaffifin kalawan tatu kang ngageaken ing mati halal wal badanu maka halal opo anggahota lan badan bighairi muzaffifin tawakalawan liyane kang ngageaken ing metune ruh sumbajabahu gari-garinya melayasi wang wing sued awajaroha wa tawana tuannya wang wing sued jaran akhor ing tadukang wone mudzafifat ngageakeun ing metune ruh haram mal udhu maka haram apa anggahota wa halal bakilan halal apa kang karine fa ilam yatamakan min zibihi maka lamun larang narima ngangkeun wong saking malaring suad wa matalan mati suad bil jarhi kalawan tat halal jami'u maka halal pasakabeh wakilalan dan ucapakan apa yahrumul audu haram opo al-audu anggahotane haram opo al-audu anggahotane satu ajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah hiji kanggo hajah Husnul Khotimah binti Haji Rahmat Pulau oge kanggo Neneng Nur Hasanah binti Anang Sukabumi ya menuju Hami nyiwa hidayat ayi wahyudin bin hidayatullah benteng Sukabumi Haji Madzupi bin Haji Arwah kemudian almarhum Bapak Haji Bakri Punjati Taul Hajah Muryah binti Haji Panji Kampung Duri Paku akhir keluarga besar Haji Husain Toko Mas Tam orang doakeun nu kedamang orang doakeun mudah-mudahan dienggalkeun damang anu
tulus kajati kasana urang doakeun sing hampura sakabeh dosana ditarima amal ibadahna dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanna bibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah orang haul libur saminggu, maka minggu ayeuna orang mulayan deui. Aya anu libur keneh. Pajar jangan ngaji goyan. Aya anu miheulaan minggu kamari pajar geus ngaji. Kamari keur pare ka dieu, kuari barang ngaji teu ka dieu. Gitu bae jelema mah. Kos tu bener deh gitu. Nah iyalah lu hesege kesempatan ibadah. Boh ngaji, boh sholat berjamaah, boh tahajud, kesempatanan. Anu ku urang direncana-rencana rek tahajud ternyata nu henteu direncana-rencana malah beuki henteu. Rencana bae henteu tuh komo terencana. Tapi teu kitu aya nu terencana tahajud. Iraha cenah kieu modelna aya jelema bareng jeung kula teu rencana tahajud cenah. Sare bareng magreng teh maksudnya salokasi hudang jam 2 kabeneran nya hudang kawan cenah kieu hayang ki gila keluar di pangjarahan maksudna ieu teh ki wudu milu nya ge wudu beres wudu kula salat cenah kitu kumaha aing bae tahajud jagana milu geus bae lu isuk-isuk ngomong sebenarnya boleh terencana tahajud kabawa eueuh masalah aya nu rencananya ndung teu bae aya nu teu rencana henteu aya nu terencana nyandung kumaha cenah aya jelema caritana silaturahmi ka luar negeri malah silaturahmina ka luar negeri lain di dalam negeri-negeri acan tangga itu diterima ku tuan rumahna obrol boga anak nyana tah tuan rumahna aju obrol soal pertikahan. Da iyalah kejadian namu kadinya ditikahkeun ka anakna di lemburna boga pamajikan ngandung ngaranna eta kan ngaranna terencana loba di dieu ge nu ka Mekah mukim di Mekah babejana mah ibadah umroh rek loba toab emah noapan susu di dituna balaya eta kan balaya terencana-rencana keputusanana oreganan geus aya memeh urang dijieun geus aya di lauhil mahfuz hese geus dibawa ka dinya maka jeung kumaha
urang boga modal leutik usaha jadi miliuder geus tulisan ada di ditu. Urang boga modal gede pake usaha utang ambalaya di sisi gigir datang ka imah ge sertifikatna di bank ngan henteu anak jeung mitoha doang digadekeun punya iyalah geus aya tulisanana catetanana di Lauhil Mahfuz kullu syai'in biqada'illahi wa qadari sakabeh perkara geus aya keputusanan qada jeung qadar urang geus jaho ja urang tukang ngaji ti leutik urang ngaji geus jaho sadarna nu hese sadar kana keputusan Allah nah ieu nu hese teh eta lamun urang salaladar kana keputusan Allah wali ngaranna sedengkeun nu diangkat jadi wali teh paling ge sakota Tangerang hiji Arif doang wali kota tah mah tuh sakota hiji hese diangkat jadi wali teh ulah lalawora persyaratanna atuh loba ulah eureun-eureun ta'alluq qalbu ka Allah wali makos wuduna teu eureun-eureun dawamul wudu ngaranna teu kaop batal wudu deui teu kaop batal wudu deui gampang wudu eta mah nu hese ge wudu batin ulah poho ka Allah sadetik samenit poho kalau batal eta makan hese iyalah urang tinggal ku sabab hesena wa adnan nasib at-tasdiq wa taslimu li ahli panghandapna bagian wilayah geus we atuh ngabenerkeun ka ahlina pasrah ka ahlina mencintai ahli-ahli Allah geus urang kabawa tah urang lain wali tapi mencintai wali Allah kabawa jadi wali urang teu jadi wali kota tapi mencintai wali kota diangkat jadi sekretaris diangkat kunyana jadi sekprina belah dia minimal jadi supir minimal tukang ngumbahan mobil tuh eta gara-gara mahabbah nah ilah wa adnan nasib at-tasdiq wa taslimu ya ngadenge perjalanan ibadah Tuan Syekh Abdul Qadir teh teu ungkulan urang mah tuh jadi leutik keneh nya mah wudu deui umur 4 tahun teh geus wudu bae ka 5 tahun makna ge atuh geus bingungeun sia ceng cenah atuh penting-penting kacai ku kucup prakandeuk naon wudu mah ya Allah mah ge nu kolot teh kitu henteu lah wudu bae deuk kumaha atuh ya urang aki-aki ge kuari atuh lain wudu lah cenah kieu wudu mah wudu ngan eta teu karasa sok tut teu karasa kan aki-aki penyakit kolot eta kan 3 hiji tunduh bae penyakit kolot teh penyakit tunduh teh geus teu karasa kolot mah geus di mana bae diuk di dinya peureum eta penyakit kolot nomor kedua batuk penyakit kolot kita mah jamal bisa diobatan tah batuk kolot kos kitu mah nya teuas pan batukna ge ngaganggu ka incu teu bisa cenah keur penting atuh bongana kaganggu ku bapak kolotna ngetruk bae nu katilu hitut bae itu karasa cus dan penyakit kolot sedang itu kadang aya nu milu
lain sakadar angin aya nu milu da eta nu bahaya ge nu milu eta penyakit kolot garana tapi henteu sakabehna kitulah aya anu henteungan rata-ratana seperti eta jauh urang lamun ngabandingkeun diri urang jeung ahli-ahli Allah terutama ke Kutubul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Urang kamari geus nyambungkeun diri urang melalui halqohan riungan zikir hayang dicatet sebagai muridna. Mudah-mudahan orang kabehan kacatet sehingga orang diaku sebagai muridna. Jadi dina saah ieu anu sok babarengan jeung sim kuring Haji Muhaimin Haji Mamin Cikupa material putra abadi maot keur peuting kula ngalayag ka ditu maot teu muriang deui meuli kitab memehawal bareng jeung kula ka Jakarta ka toko kitab jeung Pak Haji Agus malah jeung Ibu Haji di meuli kitab terus pada haul ngalayat ka Cikarang bareng jeung bareng teh lain sakadar bareng samobil bae Kemis malam Kemis teleponan keneh dek diajak ka Serang eueuh masalah kamari ge ka Jakarta keneh balanja sesuai jeung kebutuhan anjeun datang penting jam 11 kayak mah lihat sirah rada nyesek di pencetan masalah di pencetan keluar kesal dik sholat isya nantun ka cai 2 meter deui meureun ka cai kedebruk ragrag teu aya langsung dah mautna pertama deui sudah ya Allah ya Rabb kukula titah dibawa ka dieu ari keputusan kula bae jam 11 tak jen undangan jam 11 tapi titah bawa ka dieu urang nyolateun di dieu patali nyana milu ya pan ngabangun material aju ngomong nyana hayang ngaji di jero majelis bebe haul teh sababaraha kali ke batas haul mah jagana deuk ngaji di majelis di jero di dieu deket CS lah Haji Pendi engke ge ngarembet eta jadi aya gaji di jero sababaraha kali badag tadi pas mulai baca sholawat breh masya Allah aya nembongan tur inget ka omonganana tas haul badag ngajina di jero majelis tadina di ditu bae ngaji di imah mimitina ngaji jeung almarhum Haji Zainal terus kapila ngaji tah sababaraha kali ngomong ke tas haul dek ngaji di jero majelis kejadian seperti eta tah
Masya Allah. Ka Baghdad milu diajak kukula milu bae cek kula min. Ayo milu ka Baghdad milu. Ka mana kitu ngaranna umroh milu umroh sa siap. Kemudian adu ayeuna ka Uzbekistan milu. Lalu milu aktif mun ka mamana jarak jauh Garut Bandung selalu siap untuk mengantar. Iyalah cundukan waktu ningan kana geus teu bisa dipungkiri kullu da'in dawaun ilal maut. Setiap penyakit aya obatna naon bae ge aya obatna asal menggalina bisa komo ayeuna palalinter baik melalui kimia atau herbal emang bener cek Kangjeng Nabi kullu da'in dawa ilal maut kecuali maut mau obat. Lamun pae aya obat da dokter moal pararae nyeunaan obat panjang umur. Kumaha sarugi bangsa Paharto karitu bangsa presiden nu kamari maot teh sa Habibie jeung sajabana we atawa cak Abah teh cak Abah almarhum. Mun Allah nyieun hiji pulo nu mun asup ka pulo eta panjang umur asana moal ge dibareuli urang mal kabagian ceknya Abah bisaan we eta ngomong mun Allah nyiptakeun hiji pulo di mana bae sadunya hajubun asup ka pulo eta panjang beta umur teh eta ratusan tahun cenah jelema padesak-desak neangan dunia jang meuli pulo eta sanajan 1 meter 2 meter asal asup meureunana geus teu kabagian tempat urang. Teu kitu tetep bae mun bae atuh di dunia teu maot atuh pasti Nabi urang moal pupus kulantaran maot geus jadi suratan. Nabi urang ge nupang agung-agungna jeung pangmulya-mulyana mau atuh komo urang taeh urang ya kiai onam lah masih kene maot kene santri mau wali pupus pejabat modern pejabat bu korupsi tapi nu bageur mah tetep maot bae ngan mana pejabat teu korupsi atuh geus mah nu korupsina loba mah koit mah bahasa koit mah ka hewan modar ka hewan. Ya Allah ya Rabb nu jelas malah mararawat ka iya jiwa minta tadi kula karak 10 menit sare geus nu ngahudangkeun berangkat ka Cikupa bener geus teu aya. Masya Allah babar sehat teu aya keluhan naon teh malam Kemis kaliwat sababaraha Kemis bareng kene jeung kula cek nyana cek sudah dibawa ke dokter urut bagus masalah. Nah umur mah seperti eta di bulan-bulan ieu mah emang di Cilongok bae nu ngadadak tua umur yang deui sehat di dieu di Lumpur kula keur di Garut maot hiji deui geus di dieu ya maot teu muriang deui. Masya Allah diberitakeun soteh lain aneh kukumaha aja maot mah geus teu aneh sing jadi intibar ka urang ulah kena urang gagah kena urang sehat kena urang jadi pejabat
jadi kiai haji urang terlena datang ka poho ulah jadikan itibar beureun jana mah maot teh nah cek zohir karaget sote karaget cek zohir digalkeun pamajikan anak incu ngadadak sekaligus bo mana teuing meureun cek batin mah bagus Allah mika deudeuh jeung mikanya ku cara kitulah Allah nyabut Jawa hamba-hamba macam-macam nu di medan laga nu di jalan raya nu ku tsunami anu di lembur batur lembur sorangan di luhur kasur di jalan geus macam-macam nah eta teh jang itibar urang sami bae maot badi mamadakeun nu penting mah maca mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selesai mantak sok didongengkeun teh jelema kadeuleuna tara ibadah di zaman Kangjeng Nabi Musa teh maot apa dipiceun ditoler-toler ka pelbak ku sebab jelema tara ibadah pentingna ngimpi pat Kangjeng Nabi Musa Musa Rasul aing teu nyarahul hamba-hamba jelema maot zahirna eta teh pasek zahirna teh ibadah padahal teh kakasih aing urusan di mana Gusti tuh di pariceun itu padudak teh langsung nanyakeun lembur eta aya cenah aja ieu mah atuh ibadah tara naon tara di mana bener bae dipice langsung Kangjeng Nabi Musa nyarita ka urang lembur eta bahwa ieu adalah kekasih Allah wali Allah masya Allah mantak aya we ciri-cirina mun maot teh ciri bahwa ia bagus ciri bahwa ia teu bagus ciri saadah jeung ciri syaqawah dibere ku Kangjeng Nabi di mana-mana cai mataan saadah bagja jelema maot cai mataan bagja jelema maot nomor kedua tarang ke sangat saadah bagus katilu irungna bangir ngegedean bagus opat senyum bagus wajib kumaha geus dibere ciri ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor kalimana berubah wajahna kasep mun lalaki mun awe geulis tah lamun tarangna bangun mengkerut ciri syaqawah lamun ngelel naudzubillah min dzalik ciri syaqawah lamun kadulu bangun semesin berengut ciri syaqawah cilaka di bejaan orang ku Gusti Allah tanda-tanda bagus tanda-tanda anu teu bagus ieu urang mentak gaji ge bawaeun ka ditu urang haul bawaan ka dikejeun teuing nu bidah-bidah anu nyengserikeun geus ulah maelu ku hari urang ulah maelu ngaji we cenah sia ka Cilongok pos gitu be kajeun ulah dilayanan sebab naon ieu mah jang bekal ka ditu jang bekal urang ulah panasan loba nu ngomong-ngomong ngaji be sia ka Cilongok hirup teu bener kajeun ulah dilawan nyadar heuh aing ngaji bae ge can bener kok teu ngaji gitu ulah dilawan lah geus urang ngaji ja
ya bisa mah boro-boro kabehan ye kiai ge nu maca kitab kadang-kadang haju poho deui ka masalah mah geus bajang catetan ngaji ganjarana pohar geus tas blank urang malam Jumat riungan mun maca sholawat yasin geus ulah boga pikiran naon bagi barkan lain mah bekal jang ka ditu itu keneh bangsa tuhlal tahlil di tatangga ulah boga pikiran bekal aing ieu mah ka ditu nu mana bae engke haul geus ulah boga pikiran naon lain milu bae ngagabung jang bekal ka ditu ngaji kayak gitu kayak geus saha yang bekal mun ditanya Zet teh ngaji naon di Cilok teh ngaji bebekalan bae ulah pikir atuh ngaji bisa da kudu boga naon gitu ngana bawaeun masalah naon lah geus aing ngadengekeun sia capek aing geus tah mah urusan aing pokona aing mah bekalan bae geus ka ditu nyaho geus pinuh bae buku aing ngaji segala naon guys kudu jauh tercatat dari malaikat jedeuy jadar urang sadar sebab di akhir zaman mah kuari teh namimah teh berjamu merajalela namimah teh ngadu-ngadu baheula mah ngadu-ngadu teh kudu leumpang al masyubid namimah atuh jeung kuari mah make HP ge jadi bae ngadu domba teh geus puguh di partai diadu-adukeun geus puguh di organisasi diadu-adukeun paranti data mah sebab mengejar kedudukan ieu papan kiai jeung kiai ge diadu domba keneh diadu ieu anu pepegatan naudzubillah min zalik suami istri teh gara-gara adu domba HP deres ngorakeun mah ijo lagi geus ambalaya menta pegat ka salakina ka aki-aki ku sebab kapanggih deui jeung mantana beuh eta deui mantana pan aki-aki meureun dengan HP goblok atuh bae nape dini jeung aki-aki ya Allah cinta bersemi kembali nanaonan ieu alam teu beunang urang nyarekanan alam ngan ieu mah keur carita be nu ngisi alam jadi karariga ya. Ya Allah ya Rabbi da ieu mah patali jeung kemaotan Haji Mamin ulah dibawa ka dieu tah aya bahasa ketas haol deuk ngaji di majelis di jero Masya Allah kan saya tulis salah ya pas dibuka pengajian maut inget kadinya ayo ya urang geus kudu loba inget aksiru lobakeun ku anjeun billazat eling kana megatkeun kangeunaan dahar ngeunahan nginum kangeunaan sare pae narana lobakeun inget kapan kabeh urang teu daek narajang kana larangan Allah si urang geus nalaksanakeun riba beu aing mun haju isu pae tah kan diris urang masyaallah urang deuk mabok beu mun aing isu pae deuk zina beu mun aing isu pae tah kan ngeunah urang ngalobakeun loba kena jadi pembangkit ibadah tadina teh salat jadi salat saenggeusna salat berjamaah nungguan lain eta kan nungguan salat intizarus salat teh takwari mah eueuh intizarus salat teh eta teh kapan yukaffiruz dzunub nungguan salat eta kapan eta teh ngaleungitkeun dosa atuh kuari mah boro-boro di lembur jak kiaina ge teu daek kiaina ge teu daek berjamaah kumaha atuh komo santrina intizarus shalah geus nyaho yukaffiruz dzunub masyaallah
nungguan berjamaah teh ya, eta teh ya intizarus salat teh berjamaah ngafaratan dosa nomor kahiji nomor kodopong gede-gedena ganjaran mun hayang nyaho gedenya urang teh kudu zikir-zikir ti penting teh kudu nungguan salat berjamaah eta teh geus min jumlati waliyin min auliya Allah. Jam 11 nungguan jam salat jam 12 berjamaah. Zohor ya jam 11 geus kieu bae di masjid saja lemana. Aing neuleuh beungeut na aing mah. Eta beuh intizarus shalah. Mantep. Lamun ditapakuran ya, mun ditapakuran. Di satu sisi urang teat ka Mekah hayang, di sisi lain urang nungguanan angel. Di mimiti 1 tahun 2 tahun jadi 3 5 7 kuari geus sabaraha ayeuna di urang 20 hiji 20 hiji tahun. Masya Allah kamari 17 kadang geus kuari geus 20 hiji tahun. Orok kayak nu ngomong kieu orok orok ye geura daftarkeun cenah kula ka Mekah atuh abe balik cenah cenah kula geus bisa ka Mekah cak mana boro-boro sia aing geuleuh teu hayang tolol. Ai budak papan teh nyahoan indung bapana teu boga duit nyahona hayang ka Mekah kan gitu. Nyana meureun ngobrol jeung barudak angel amat nya kuari mah ka Mekah heuh aing deuk minta bae ka indung kuari bang daftarkeun. Cek indungna podol sero aing ge hese. Tapi teh budak mikir gak bisa. Nah lamun intizarus shalah bae sakitu gedena ganjaranana atau komo intizarul hajj. Je sarua itu intizarul hajj. Urang dengan sadar Gusti Maha Uninga aturan di negara jakos kieu ieu teh meureunanan berbagai-bagai pengaturan we teh sabodo teh nu boga nagara urusanana urusan penggolangan jeung pemutaran uangnya ngagakeun abdi mah ieu mah atuh ka naon gitu ngaranna kaatur ku nagara be deuk daftar abdi rek nungguan kaburu alhamdulillah teu kaburu nyanggakeun ka Gusti ja abdi mah atuh geus ngazam ka Mekah nungguan intizarul hajj ngaranna intizarus salat bae nu sajam gede jasa ganjarana komo ieu 20 tahun anu nyaritakeun ganjaran anu hapa anu hapa kabeh ge oh sadar tah aing mun aya menteri agama masa diangkat ge aing bener cenah kiai tah kitu tah tangkorak sia meureunnan aya keur carita anu hapa intizarus shalah bae setengah jam bae ge sabaraha juta dosa urang nu leungit emang teu kesel kitu nungguan salat kesel kita sebagai zikir kieu bari maca shalawat urang imam can datang kene bae kan di kieu jeung ngaleutikan kieu ngaleutikan tungku wayah komat nya hees beres. Abah mah bisa ada abah almarhum. Ba'da maghrib kan ngaji. Ba'da maghrib gaji, tas gaji salat isya kadang cepet. Abah sudah nyoba nafsu urang, nafsu murieun santri kamu terutama mereka kula. Oke, langsung tas ngaji teh tong-tong. Urang salat adzan, kula sok adzan. Kayak suketing deui ngaji cepet tong-tong adzan umat sakali waktu mah diuk bae heula di dieu nya ulah nungguan da salat nungguan salat berjamaah maksud ketungguan sakedeuk urang teu bisa ka mana makanya ngorak keneh paan aduh aya bae meureun janji hiji dua melah teu bisa pan kayak sakedeung kayak sakedeung Masya Allah 9:30 arah ka masjid eta abah wakos kitu tah jadi teu bisa angger tah isya teh tah ngahaja nyaho kula ge ka dieu oh ngahaja
bahkan tas ngaji teh ya biasana kadang dahar geus dahar ngobrol ngaja kadang diurut mah angel jam 10 ke masjid ke santri teh harus bisa bawa bari naon gara-gara mau panakotong tolong tadi dinya saetika atuh santri ge diajak kos kitu moal kuat anu biasana 3 baris 4 baris salat isya teh eta mah paling ge aya we dan 20-an kamaran aja santri cek urang tuh boro-boro santri aing ge hampir eueuh betul di talian makunya ku omongan ketungguan eta bae di talian ku omongan masyaallah inget pak kadieuna heueuh ya bisaan eta ya intizarus shalah diajar teh ya dipraktekkeun coba kakeselanan datang ke mana ya Allah ya Rabbi gitulah ahli-ahli thariqah lamun lain di ahli thariqah moal aya percobaan kitu moal aya mun teh mah lambat asli itu lambat asli kiai lambat amat asli tah mah ya ahli thariqah teh ya da jangan boga jam segala jeung nyahoeun aya faktor kesengajaan ngecek santri mana anu sok berjamaah konsisten mana anu teu eta kan nafsuna nah iyalah intizarus shalah bae beuh ganjarana pohara atau komo intizarul haji 10 tahun nungguan haji 20 tahun nungguan kalaksanakeun atuh geus aya tulisanana teu kalaksanakeun loba kuari mah anu hajut teu kalaksanakeun ibadah haji tetep bae Allah mere ganjarana pohara ku intizarna bae atuh kuari lamun urang daftar umurna 70 tambah 20 hiji sabaraha 70 tambah 2 hiji atuh mana aya nu 90 tahun kuari umur sabaraha geus taruhlah 60 tambah 20 sabaraha mana aya kuari nu umur 80 tahun jarang rata-rata teu jauh di umur junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahandap moal jauh mayoritas kaluhur moal jauh mayoritas nah etalah soal intizar pokoknya ibadah mah aya intizarul shalah intizarul haji intizarul talim nungguan ngaji eta teh ganjaranna gede datang ka dieu wuduk 2 piring neangan tihang aya bari ngarokok ya eta lain intizar tah mah geus ngalamun tah mah waduh ya Allah ya Rabb ngaran-ngaran intizar ibadah tetap diganjar ngadagoan pelaksanaan ibadah diganjar ya Allah ya Rabb sambil nungguan mait kita dibawa ka di patali jeung hayang ngaji ba'da haul ngaji di jero cenah cek ya Allah ya Rabbi pelaksana urang masih keneh nyaritakeun tentang ribuh pencipta di mana ayeuna urang sanggeus nyaho hati-hati sebab loba dongeng geus puguh di negara-negara luar di negara kafir tara dipeujit sanajan hewan halal di Eropa di Amerika geus puguh babi anjing sapi ge sapi kan halal tapi kan lamun dipeujit
di Eropa teh dipencit, di Eropa teh di Amerika teh dipencit daging sama daging sapi, ditembakkan ceger. Atau cara di Australia make besi set muter, atau makan langsung gitu besi, jadi lain pepencitan sama digenjreng. Iya kan udah datang daging-daging ti Australia ka urang teh tekan lain dongeng teh dipencit gitu. Mentak kula bala memberi daging ulah daging Australia, daging lembur urang bae. Dongengna sohe. Daging itu sapi gitu. Besi dia di mana bisa di situ. Make alat malah itu make jelema deui. Langsung we trek deuk kumaha atuh jalain taman dongeng nage asli. Jadi foto jauh ieu mah atuh lain pepecitan dikirim ke Indonesia, didahar lah ku urang. Bangke teh. Mentak salat teh khusyuk. Salat teh khusyuk teu ngeunaheun bangke. Halal soteh mun dipencitna bener. Jeung kumaha atuh. Aja eta teh chicken. Atai leletikan chicken di urang malah atuh tah sapira weureunan mencet kotok ge 10. 10 mah masih ku tanaga sorangan. Aya anu boga restoran mah nu boga ngahaja. Sapoena teh kudu 1000 hayam, 2000 hayam. Deuk kumaha mencit teh sengkleh urang. Atuh sengkleh betul mah mencit kotok 100 lagi. Sengkleh ye. Itu kuari 1000 deuk kumaha. Pakai alat kan diputerkan. Diciket 2-3 kali. Ayam teh geus bahaya parantina, asup ka dinya srek, asup ka dinya srek, asup ka ditu terus bahkan buluna ge geus kalaluar sorangan. Kan kitu di pabrik teh. Eta kan pepencitan eta teu sah. Deuk kumaha didahar lah ku urang meuli. Halal? Teu. Masya Allah, mantap mendingan meuli di lembur daripada di kota pakotaan gitu. Lain lain non gitu ngaranna, lain rahasia deui. Coba tempo ge. Pepencitanana. Tempo. Mantap kula mah ku Allah dibere gila. Meli eta hayam naon? Hayam chicken. Coba dah. Betul lain hayam chicken mah hansip ya mah. Ayam maka pakaian hansip, chicken. Tah eta teh pepencitanana Gusti dibere teh hayang airek bangsa hayam negeri dibere teh hayang we ujung-ujungna gara-gara kos kitu tah. Nu terjadi pertama mah lain eta di negara Tangerang, makan loba peternakan ayam di negara Tangerang gitu. Peternakan teh ambalaya komo keur ieu mah tah kandang biru di belah ditu pasar Kemis atuh asal hujan pertama bae ge ambeuna lain deui. Ngehiji di pasar Kemis mah antara bau minyak sengit parfum jeung eta. Wow. Daun garang-garangna laleur ambalaya. Nah, nu jadi masalah ayam disurtil aya anu kakarak deuk paeh, aya anu geus paeh. Eta kan aya nu ngaborong. Kasus itu pertama terjadi di negara Tangerang, persisnya di negara Pasar Kemis selain Cilongok. Nah. Eta kan direkrut ku jelema. Nah, dipencitan deui ku nya nu hirup nu tere paeh nu paeh. Pencitan set jual kan di pasar. Disijikeun nu hirup keneh, nu hirup tapi ngesurtilan, anu tere paeh nu paeh. Lain kasus rahasia nyaho jasa kan kula, mantak aing embung. Kecuali meuli nu hirup pencit di urang. Aing meuli dagingna mah. Eta kapan? Tahun mana eta keur zaman di urang rame seperti eta. Gila tak kula mengadenge kos kitu teh.
ya dibejakeun deui diungkap kembali sing hade eta kan jadi rame pernah rame di Tangerang seperti eta aju aya nu wau tukang kotokna tukang hayam ngobrol eta pugu untungna cenah kiai di dinya tangkorak sia jaku itu batu dijual dipicit kurang diarah jadi pencit dihijikeun deui kumaha coba mantap kadang-kadang aya bau dah garing ayam negeri teh urang mun ngada kok imah jadi bau bangke atuh eta ih cekola teh sia doraka kitu lah cenah seutik burung doraka ge geus puguh nu kitu kasus pertama tama di pasar Kemis kasus kedua ieu soal pepencitanana Masya Allah ndeka Allah maka aturan Allah lah supaya rapi nah iya kan kurang keriatur cara pepencitan sing hade kotok mah babari cekal kurang tahuluna digitukeun seetik cekolot teh apa tah memang bener tuh jadi uratna marina teh kaharepkeun set pencet seetik set langsung bril sakali doang ge ngejebril mah jadi gitu-gitu teknikna mancip kotok teh seperti gitu babaan be jeung sajabana belajar nah aya keur carita buburon aya buburuh maka pabrik aya buburon tah aya buburon mah ieu moro ngaran ka pabrik mah lain buburon buburuh itu aya perkumpulan buruh walau ramahu faqadahu nisfain Allah Zaid mawa pedang kaleuweung dalam rangka moro hewan beleuweung uncal leuweung kebol leuweung sapi leuweung perleuweungan tah datang ka leuweung beleuweung iya serampang langsung make pedang ku hebat-hebatnya terlatih kan berarti syak langsung kena tambeleuweung pas cangkeng potong dua ieu jago ieu mah lain lalagan potong bae geus 2 belat sak eta kumaha eta apa halal apa haram mun teu diaji hese mantep kurang diaji kuari lamun bae ngabalangkeun pedang Ki Zaid ka beleuweung diserampangkeun pakodahu kemudian megatkeun nisfain 2 bagian Allah duanana halal nu kabujur halal nu kahulu halal ulah sieun-sieun halal emang pepencitanana boboroan mah kitu ya normal nanti jadi lulumpatan pada dia seperti apa halal ulah sieun-sieun atawa cenah kiai mah kenana kena huluna beheung jadi bagi dua nu ka beheung ka hulu ka ditu jeung anu ka buntut halal duana atawa beunangna teh hampir bujurna serampangan teh bujur brak belah 2 potong 2 tah nu ka bujur setik ka dieu nu ka hulu kitu loba halal bae deh kumaha atau belah 2 bae ieu berarti hulu ka buntut belah 2 kabeh buas halal ieu masalah emang pepencitan boboroan makos kitu halal ya Allah udah sieun-sieun tah etalah soal boboroan halah
ya uncal manjangan leuweung aya lembur bahkan teu halal urang boga embe urang sok diangon ku urang malah mah make palatok gitu kan besi mapal ke palatok cabut bawa eta ngaranna embe lembur pencipta kuareng cek jadi teh nurutan boboroan sia coba nyobaan golok ya ini golok ciseat ya hayang nyaho orang dulu dipraktekeun ya sesuai jeung permainannya na meureun pernah di Bogor lah nyana bisa kan belah dua cekna goreng goblok berenana teu haram tah mah ja bisa tah mah ditekukeun atuh babari cekal ceulina dang kaget atuh bisa kunaon haju make jeung dikos kitukeun ieu mah leuweung hese yo urang baheula maka godog bae ka godog keur zaman kula di Garut kan lempang baheula mah ti handap teh ka luhur lempang eueuh motor baheula mah asal geus magrib eueuh hese eta kan asal subuh peuting geus kadenge tah disebutna teh kotok leuweung kotok gunung eta suarana teh kan seru kerjanya mah naon sih eta kerjanya mah kaget kerjanya belah dina loba suara-suara orenganan atuh ngaranna ge leuweung kotok leuweung aya monyet aya kitu termasuk meureunanan bangsa binatang araya suara teh lamun peuting teh macam-macam aku hari mah rame teh seperti eta leuweung nah ieu mah lamun urusanana hewan leuweung sing hade beda jeung hewan lembur leuweung mah emang kitu mencina walau ramahu faqadahu nisfain anda walau abana min hudan bijurihim muzaffifin halal wal badanu mun megatkeun hiji jelema tina buronan tersebut kana anggahota sukuna misal atawa suku hareup suku tukang naon bae lah anggawat dengan tatu raheut anu nyepetkeun kana pae haju pae harita keneh halal udhu wal badat halal anggahotana halal awak halal deh emang kos kitu pepencitanna emang kos kitu pepencitanna Zaid moro binatang leuweung kemudian kuki Zaid teh ngahaja dipegatkeun teh sukuna we ngahaja set aju pae cepet atuh pasti hewan batu geus kos kitu deuk kumaha pasti pae eta lain sukuna bae tah anu halal kabehna jeung awak-awakna pae halal. Ya Allah ya Rabb geus nyaho mah urang babari atawa binatang leuweung ku urang diserampang make pedang panah serampang anu kira-kira nyepetkeun kana pae tapi ternyata henteu pae sok
Aya ya. Aya. Dok bawa ka dieu. Nona. Oh iya. Nu encan wudu engke geus aya mait wudu urang nyarolat ke barengannya ngaji lagi dicukupkeun ke setelah ieu ya mun aya lamun Zaid moro beleuweung kemudian diserampang begitu diserampang kena lah suku nah. Tapi teu paeh nah ieu barang teu paeh kacekel ka pencit nu tadi teh diserampang lamun teh mah suku na pegat tapi teu paeh kapencit kurang halal eta awakna doang suku na mah haram lamun teu pegat sak teu pegat beunang sekle tewak aju kapencit halal tuh nya atawa ku harima lain make pedang lah make pamonggol jadi aya urang mau siap-siap bae make halu nah embe liwat ku urang buat kena boleh pak tah ieu ku urang di dalam beunang lah ku urang beunang kapencit halal beda jeung nu katabrak ke lain masalah tadi lain deui beda jeung urang naik motor ya kotok pecet ku urang bangke lain deui sia urang diakur-akurkeun bae heran aing mah can kapanggih masalahna geus ngakur-ngakurkeun ulah ieu mah ieu mah leuweung babna leuweung nya lain deui tah sia ada ulangan osok tah mobil, motor, sepeda, masuk nabrak kotok, gejar, pecit, bangke, batak lain gitu, kata barak sepeda, kata barak motor, kolot baheula mah lain gitu, tutupan heula sia ku pengki, tutupan ku daun cau, ku pengki biasa nama, geus atepkeun heulanan, siram. Nah eta teh lamun dibuka hudang deui atuh halal pencit. Tapi lamun haju kurang dibuka innalillahi wa inna selesai. Tah urusan lembur jeung urusan leuweung beda. Encan datang ye. Jadi urusanna kakara ge urusan leuweung. Embe leuweung serampang sat goler pencit. Atau lain serampang make pamonggol siager goler beunang urang pencit ya nah iyalah urusan pepencitan aya hewan leuweung diserampang bigueri muzappipin ku hiji alat anu henteu ngacepetkeun ngagegerakeun kana kaluar rohna beunang sumazabahu tuluy dipencit nya na ieu malamun teh tadi suku na pegat haram nu pegat memehna nu memeh pencit lamun nu kapencit nah halal tah kos kitu bailam yatamakan min labihi wa mata bil juri halal jami'u di mana henteu ngangkeun tina mencitna wa mata pae kalawan tatunu tadi atuh halal jami'u halal sakabehna ya bede serampang
sangat tadi serampang tepa ngagoler teka buru kepencit halal atawa sukuna pegatat urang dek mencit teka buru mencit paeh halal mun pegat suku masih kene aya napasan ku urang kapencit ieu nu halalna nu halal tah nu kapencit nu suku nama haram kuari mah inget ya datang ka imah mah coba saya terangkan tadi tentang ngaji iya nya otak siapa lah sak lagi pabelit teh kos gitu teh ya wakil ya rumul udhu cik sekol haram angga otakna ieu mah sanajan cenah kieu maksudna embeleuweung rampang set enggeng barang dideuleu ku urang hae tetep cenah haram beta angga otan we eta nama sanajan mata bujurhi paehna ku ditatu geus datang mayitna wa zakatu kulli hayawanin wallahu a'lam.